kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan, kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan, dikelilingi ku cai-cai laut. Timimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa, nah pulau Sumatera, pulau-pulau lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau-pulau, pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau eta keur geledek. Nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa, aya pulau Putri laletik ka belah dituna eta termasuk gede, aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir mata disebut ge pulau kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal Pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula leutik maka dieu teh naek getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji 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 engke mah ngahiji sorangan kuari. Masya Allah guys, ya neta manggis asal guys kahiji bagus tanda-tanda eta geus bisa disebutkan gos gitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut dari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah mun nya Muhammad pangeran rek ngancam turunkeun coba ancaman dek batu tah, dek angin tah, dek gempa, yo gerak ulah ngan sakadar ngomong doang buru Muhammad cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna simkuring masa kadar nyampaikan cek eta kafirin teh ulah sok loba omong sia turunkan mumpung aing hirup kena yang ngarasakeun siksa sia eta ngomong geus bebeakan jasa perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha anu dakwah ku ari mah kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya kebeli Innova dakwah teh sesemperan itu macana Kangjeng Nabi mah perih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge kuari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah dingkengke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh urusan Gusti ulama tuh sakadar nyampaikan doang nu nyaho segala rupa nu maha uni ngak Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uninya kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikan bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti. Masya Allah takos kitu lalakon numentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mapatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun makapan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapatih teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapatih teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti leku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib
berarti kunci gaib. Jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang. Kunci mah nempelna teh di gudang, di imah, kunci ngadaplok di dinya. Ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana? Kunci gaib jemol aya. Nah, berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib. Berarti ieu istaduseli ghairi man huwalahu majaz akli. Ai kudu nama mafatih mah diidopatkeunna teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib. Bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun. Berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi Zukiral musabah wa wal gaib wa hudipal musabah beh wa huwal mansuk aleh wa rumiza ilai bisya'in min lawazimi wa mapati wal mapai takhil ala sabili satil makniyah. Oh angel ngaji datang gadinya mah nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang gadinya guys tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftah miftahna di mana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah ya ilmu gaib berarti atuh majaz. Nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mafatih asli tahqiqiyah kayak kaditu sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna. Nah atawa mafatihna bi mana khazain tina maftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul gaib ai pirang-pirang gudang gaib segala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awi turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna. Nah handek kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib. Artinya kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ieu dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarahkan ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah ieu bakalna anu nah maca dua kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang hitung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib loon tanda kos gitu 40 poe teh diterima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah
dulur dukun orang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng orang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ulah kos kitu ulah seuri sia kos nyaho pan sia sok kadukun teh tak yang serikeun ge nyaho burung eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan ulah kos kitu ayeuna ieu pugu kula ieu ngawarung ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawarung barang kuari nu geus datang ya ju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae kukula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek teh atuh lampuan ku sia enggeus cang tapi teu kadeuleu bae oh sasa yang ngaran Jupri dihitung anak cara kak data sawal Jupri oh itu kan ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya di kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae tuh bener akur